Kucirina kasolehan anu jadi anak ka indungna di mana kolot gering sok diubaran osok ubaran osok nyari awak sok mencetan nyari awak sok osok itu yang kolot nyari awak ditingcakan atau pejet laras gitu lamun riet sok dinaonan diteke kira diteke nyari awak di hayang jajan hayang mandi hayang minum hayang dahar diwakan menjadi dahar kamanakal simkuring ayah hiji kisah langsung we dina hiji riwayat supaya jadi dorongan ka urang kana cintana nabih-nabih ka cinta urang ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah hiji nini-nini geus kolot ieu mah nini-nina teh. Benar. Boga budakna teh hiji kasep. Jika nak kawas tu pidato lah kasep. Seri. Masya Allah, indungna soleh, pasti indungna soleh, boga budake soleh. Kucirina kasolehan anu jadi anak ka indungna, di mana kolot gering sok diubaran, osok ubaran osok. Nyari awak sok mencetan nyari awak sok osok itu yang kolot nyari awak ditingcakan atau pejet laras gitu lamun riet sok dinaonan diteke kira diteke nyari awak di hayang jajan hayang mandi hayang minum hayang dahar diwakan menjadi dahar kamanakal nyangka kolot hayang kiih atau piraku ieu mah gancangna caritana gancang nameh tereng dosa indungna gerang langkung yuswana teh 62 tahunan wasiat kanu jadi anak osok ibu nyen wasiat osok hujan aya naon cenah mah kadieu cenah hujan nyamper ke anak teh aya naon mata sinario ujang mate cenah rek wasiat mak akitu mah rek wasiat kunaon bisi ka guru pae kumaha mun mah pae japan sararea mah jelema bakal pae heueuh ieu ujang lamun ningali yuswa rasul teh yuswana 63 tak lamun aya di dia nu hadir umurna geus 62 tahun 11 bulan nah tinggal sebulan lagi lamun anu sabulan dicopot 28 poe tinggal sabaraha nah usukan eta maksud mate naon hujan mate kan sok hadir bring mate Jumat sok kaditu ka Cikumpai bring Rebo sok kilu reboan bring Sabtu sok kaditu Sabtuan ka tawakal mun Salasa baru mingguan mun Senin Senenan
tak ujang emak tesok ngadengakeun carita kiai carita ajengan emak moal nyaho kana bener jeung salah lamun emak taradaek hadir. Emak teh jang sok rupikeun ceuk ajengan jalma anu cingke di akhirat bakal dikumpulkeun teh jalma jeung anu dipika cinta. Emak teh jang boga cita-cita ti baheula masuk maca sholawat ku ngarasa hayang mate irak barak mate dugi ka makomna Kangjeng Rasul atuh mate jang hayang bisa-bisa muludan atuh cenah jang ari marek muludan boga duit boga di mana duitna mate panjang cenah kuli ngarapet kuli nyusuhan mate ayeuna boga cengcelengan teh sadinar ari sadinar sabaraha mah sadinar teh lamun diduitkeun urang mah 4,25 gram 4 gram saparapat lamun diduitkeun sabaraha ibu uji kontai 5 kali 4 ke sabaraha 2 juta berarti 2,5 juta mate boga duit jang nyeng celengan hayang muludan mak nyeng celengan sakitu menang ngumpulkeun sabaraha poe sataun aya teu mah tambahna ujang eta-etana tambahna teh jang teu aya apa mah menang BLT ih teu kabere kudu mah BLT teh masyaallah kadu kumaha tuh mangga sana matong kitu enak ieu maksud mah rek kumaha ya ujang eta duit bisi mak kaburu maot duit gunakeun ku anjeun ari kahayang mamah dipake muludan ngancan mahi 2,5 juta majang keur ajenganana wungkul eta teh can beunang keur musajena dahareun jeung sajabana tah mak bisi kaburu maot wayahna eta duit pergunakeun ku anjeun di mana mah duitna aya dina lomari tidinya barang beres wasiat indungna anakna teh tuluy mulih ka bumina kunaon barang ditinggalkeun teh ku anak kunaon ieu rarasana terai awakna teh muriang paranas tiris mimiti gering mesan badana tiris manasan lila-lila nanaman nyari dina ceceng kodan ratu jantung tutunggulan bapak tasliman bager di baruku panglamunan sesare capek hati bapak urang anu bager kalit budi pepende kami matang gengurangan daharna alat-alatan bulur anu bager daharna alat-alatan minum bangsa papaitan nah mimiti ibu jalma nurek maut aya tanda-tanda bedakeun tong bisi ieu aya di urang jalma nurek maut ka 40 poe awakna ngageter kawas sapi anu tas dipuncit nah lamun ibu ngarasakeun kitu tungguan 100 poe deui 40 poe deui ka maot tah mungkin kitu ngaran teh bujal teh jedut eta teh cenah 40 poe deui bisi bapak ibu eta bujal jedut-jedutan tungguan 40 poe deui saminggu deui manggih dahar anu nikmat nu moal manggih nikmat deui eta teu pira dahar teh tibang ge ejeung cengek ejeung uyah diperlukan nok dahar dinu panas ku nikmat-nikmatna leho nararongtok meningan teh nikmat-nikmat teh ieu dahar teh nu moal manggih
rapih deui eta nikmat seperti gitu. Tah eta teh saminggu deui. Power urang ieu. Cik urang dahar sok nikmat bae dah. Nikmat bae urang modal teh nya. Wah urang suka. Rumata kula batik seseria. Eta seuri lamun ngeunah deui, ngeunah bisi urang bae dari masa terus eta teh nya. Tak ulah kaliwat teh seuri ulah kaliwatan teuing dahar ulah kaliwatan tak Kangjeng Rasul ngajurkeun dahar teh kudu eureun samemeh seubeuh urang masa tungtung can seubeuh eta jadi penyakit teh beres caritana indungna teh dicabut ruhna ku Allah maut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun nguping sapeker ibu tas salat subuh jam 5 aya nu maca salam sok curing ha ieu mah ditu di Amerika nu ngomongkeun teh Pak Ustaz Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta mah TV anu keur hesa ieu keur sada paehan keran ngocor tutupan hayang hitut ditahan heula sahanu maut cenah pasti ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan kadang-kadang kadenge eta teh kadang-kadang henteu da eta sorang ngosong sapeker goreng kabawa angin sok salah we sambung begitu ma anu bin anu cenah maut mangga esuk-esuk jam 7 kumpul jam 8 kudu geus beres mangga kasadayana teh warohim sugan eta teh barang nguping kitu ngadenge jelema anu maut teh jelema teu boga oh ma anu pae lamun kanu mararatna nyebutna teh baik, lamun kanu beunghar mah pertanyaan ka jelema nu teu boga mah isu-isu teh buru-buru ngaleut tiluan mawa beas aigok teh ka imahna teh kaburuan aya Ustad Amil jeung ketua MUI aya 7-an no ari nu beunghar maut mah eta nganturan beasnya 3 balen eta mere saleter aya ampopan 100.000 3 balen nganturan beas dirori budak kajung incuna eta kajalan menunggung harma ima pino balik pino buruan tempotnya nyalatan kajelma tegablek mah 7-an nah ari nu bongar nu ngising ge balik heula tempote beres nyalatan kajelma nu teu boga mah ibu ngagotong mayit teh upatan atuh dikirtekeun non la ilaha illallah la ilaha illallah ari kanu bungar ngagotong mayit 20 urang kabayang senajepit pararga da eta mayit lain dina tak dina leueuh eta dikir patarik-tarik loh tapi kan ngajel eta mayit nepi teh ka makam nepi ka makam eta di jero makam aya 15 urang mayit teu bisa asup hanya tiluan ku saking hayang naon hayang nampan-nampanan nah ari kajalema nu teu boga datang teh mayit kadinya nu ngagalin kaluar teh kuburan ngan tiluan kitu ge dua anu saurang mangadon pudut kakarang nepi ka semetur buluran atuh mayit teh sajam nungguan iraha geus na cek mayit eta mayit keseleut turun heula mantuan beres dan cerita dikurepkeun barang balik ya budakna
Pak Amro aya nu mawa baskom nanya teu kira nanya na teh kieu Ibu balik kamar anu kadinya cenah bade babantu kamana kadinya cenah kamore ieu cenah peringatan lahir Rasul barang penting sare keur sare ngimpi kiamat diadekeun ku Allah sakumaha tong ngaduh dina Al-Qur'an Al-Qari'atu mal wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farasil wa takunu jibalu kal ihnil barang diadegeun watakunu jeung aya ieu gunung watakunu jibalu kal ihnil mangkus seperti bulu domba anu katembak ku angin apal eta gunung urang panggedena gunung naon Tangkuban Parahu engke mah bakal ngapung kawas bulu domba kawas kapuk mun dibawa angin ninggal teh ka Cijaya panggeulana duren langsung pada lapar jelema paraeh kabeh nu hirup teh saurang Ustaz langsung eta mah jejerita ieu budak morat teh minta tulung weh di mana orang pan paraeh bangunang mesti heula komo Kang Taslim sarua utadaan kempare kabeh eueuh nu hirup saurang-urang acan ieu budak morat kira-kira ibu lamun batur parae kabeh bapak kurang hirup sorangan geungan main lagi lumpatan aya eueuh batur eta barang ningali aya ibu-ibu keur ngaleut we eta ibu teh rombongan teh rek karmana bungah-bungahna keur bae awe rek diudag cenah barang berebet teh umpat nyaho nya nya diuk kata bahasa Sunda gitu berebet lupa ge diuk peleting naon seungit lamun peledak bau ulah aing aduh mana pak peleting ikut salah ikut maling peleting peledak barang berebet teh umpat nya lupa bahasa Sunda gitu Masya Allah diudag eta kakara kerek nepi eta si budak morat ditewak ku malaikat Jabaniyah wah syarek ka mana aduh abdi bade giringan eta rombongan eta lain rombongan maneh eta mah rombongan jalma anu sok ngagungkeun kana lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad langsung dicewak eta si pemuda diadukeun kana neraka jahanam barang bermalayang takbir Allahu Akbar ai budak teh ragrag dina ranjang ngimpi astagfirullahaladzim geuning ieu teh ngimpi ngan eta ngimpi kesan teh kaluar sabulu-bulu ku saking keung-keung Gusti ieu teh kunaon ngimpi teh kieu-kieu teuing ngan eta inget kana caritaan malaikat he rajul eta lain golongan maneh eta mah golongan jalma anu sok ngagungkeun kana lahir Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam inget muludan teh barang keur nyebut muludan inget kana wasiat induna manehna boga duit teh hayang muludan langsung diteangan eta duit barang diteangan teh panggihnya aya dina lomari dina hanakeun anggean tuluy eta duit dicana sacana panitiana Bapak Unang ieu can artos keur naon keur muludan
namun pido anak pahalana hayang didugikeun kangge almarhumah pun biang mudah-mudahan mantena sing dihampura dosana sing jantan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Tidinya ditampi ku panitia barang penting tas perayaan sare dewa dari sare mah kertun kurang barang kur sare ibu ngimpi dewa ngimpi naon kiamat lebih gede. Allah ngada udina Al-Quran idza juljilatil ardu jil wa akhrajatil ardu af wa qala al-insanu ma laha yawma idhi yashdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Percaya ke di mana bumi digoncangkeun ku Allah. Riuh. Ai riuh teh naon riuh teh? Riuh bakal keluar ke sikadut bumi. Naon sikadut bumi teh? Lahar seuneu kabeh bakal kalaluar di mukna di jero beuteung bumi. Bareng digoyangkeun aya naon? Aya naon? Aya naon? Kan kitu lah urang aya ini. Ayo para nyungkut kana leuit atuh katinggal. Ayo naon? Tah engke bumi teh bakal ngomong wa qalal insanu malah bakal ngomong urang bakal nyarita aya naon? Bumi bakal merekaban yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'mal. Ceuk bumi poe ayeuna maraneh bakal ningali kana perbuatan maneh pamayakmal mishola darrotin hoyro yaro najan maneh migawe kahadean batur teu apaleun babantu mere cai nyasaku babaresi hukumah najan teu apaleun Allah langkung muningan kana perbuatan maneh bakal papanggih jeung balasanna. Wa mayyakmal misqala darratin syarrayaro sawah jalma anu migawe kagorengan najan sak besar sasawi teh basa urang mananya siki surau sanajan leutik bakal papanggih jeung balasana. Tak cekol baheula lamun urang cenah melak cabe tangtu jadi cabe, lamun urang melak konteng pasti jadi, lamun kurang melak amal hade pasti balasan hade, mun kurang melak amal goreng pasti balasan goreng. Didinya masya Allah kata jelma barang jebul hancur kabeh dunya. Allah nu nyesa hiji-hiji aja jajeritan Allah nu bala Gusti maotkeun we abdi teh Gusti daya batur nyarek keung mau batur kan barang keur ngaulang ningali cahaya di kulon eta cahaya ngagebur Gusti itu teh cahaya naon diudak eta cahaya teh di deketan mungkin deket mungkin tuluy di deketan mungkin deket ternyata eta cahaya keluar di rombongan istri. Di eta rombongan teh aya hiji istri numpang gelis-gelisna. Aya paribasa gelis kawanti-wanti endah nu maliwarna. Gelis lain jajadian ti kudrat irung mancung tarang jaman terangan halis ejelir paing gadonok sapotong beungeut ngadaun sereuh cangkeng leutik bujur gede beda jeung pamajikan urang. Pamajikan urang mah cangkeng nu gede bujur anu leutik beula mah langsing ayeuna mah jadi langseng didig-digit langkah perak lempang sing karetip pokona moal aya nu nandingan kana kagelisanana. Eta budak mora teh mungkin deket barang geus deket
deket majelas ternyata numpang gelis nate induna. Ya teh emak nya Ujang. Ari emak boga amanah emak di dunya. Abdi teh apa emak? Emak teh di dunya ibadah teh goreng, gaji ge barho bubar. Mending emak barho dongkok aja dongkok. Apal emak? Mama sholat ge sholat cileunjang, culang cileung bari gancang. Dihusu-husupan mama cenah poho rakaat. Sholat asar cingobo salila-lila. Rek nangtung mah teh kieu. Ieu teh cenah opat. Rek nangtung sieun geus opat. Rek yuk sieun kakarap tilu. Mikiran tilu jeung opat. Incuna teh ngaliwat macan atau ngising di dinya. Teh nyokorokan. Aduh masyaallah. Poho eta. Sholat mah goreng, mama sholat teh goreng mah amal naon mak make jadi kieu. Ujang, apan emak teh wasiat ka maneh. Waktu emak keur hirup, emak teh boga duit 1 dinar diteudeung dicengcerengankeun ku anjeun disodakohkeun kana muludan peringatan Maulid Nabi, ngabungkeun kana lahir Kangjeng Nabi. Ah, ieu teh jang amal anu dipikeun ka mak ku maneh. Wasiat emak teh bisa kieu cenah jang nuhun. Alhamdulillahirabbil tak do ngagantungkeun geuseueur abdi kita terang Allah langkung kuninga sagalukan digantungkeun ieu teh beureun sedekah pasana mudah-mudahan pahalana sing dikocorkeun kali kubur kali urang sadaya. Maka tinggal nu terakhir di Banten mah di Banten ibu di daerah Pandeglang. Di daerah Banten mah aya hiji lembur usaha sataun keur naon keur muludan rek memperingati lahirna Kangjeng Nabi. Nyengcelengan kulit tandur dicengcelengan mak keur naon keur muludan. Tani hasil tanina diolah gede boga bati dibagi gede dibagi dua keur dahar sesana nu sesana di keur muludan sataun usahana digunakeun keur ngagungkeun lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Gusti nampi karena peratos kuapi kurban sadaya. Abdi sareng guru-guru abdi sareng wargi-wargi abdi para kiai para jangan sing istiqomah dina ngajawi. Gusti mudah-mudahan para pamimpin abdi dina wala masyarakat sing amanah sing aya perturunan Gusti wargi-wargi abdi jamaah-jamaah abdi sadaya nu ngirikan takziman dina wengaina mudah-mudahan anu teu dara mangsana sing dikaparinna kasehatan sing janten. Mudah-mudahan putra putri abdi Gusti anu balaja anu masantren sadaya Gusti sing harsieun sing janten wala soleh kebanggaan abdi Gusti mudah-mudahan larantena sing janten hamba-hamba Gusti anu saleh sadaya. Mudah-mudahan Gusti larakana kungalangkungan ya maulidan rekatan dan Gusti Lutani Gusti sing dibarokahkeun tanina dagang Gusti sing dibarokahkeun dagangna nu usaha Gusti sing dibarokahkeun usahana anu kenging kasulitan
Gusti buka segala kesulitan anak Gusti gaduh cita-cita anu sae mudah-mudahan dikabul sadayana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi